Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Wah, ada, Ma. Alhamdulillah. Mana oleh-oleh na ieu teh? Jiga nama pakaian kotor. Boro-boro keur meuli oleh-oleh, Ma. Ongkos oge nanginyeum ti babaturan. Ah, si Ujang tuh bisa lapar sang loba di dapur sa uci. Mama kawin teh disarwakeun tos uci. Lapor Pak RT. Ayo naon sama paparetot kos kan kepaciri. Lain Pak RT, Pansi Samsul baik di Jakarta, power nempakeun virus corona ke orang-orang. Corona teh orang mana? Anu asup dagang cilok lin. Anjay Pak RT, pirat teu nyaho, dagang cilok mah si bogeng. Naon atuh corona teh? Da bapak mati nyaho. Eta ning teh anu virus corona anu viral. Nyamun. Sasa anu baik jelema ti perkuliahan kudu dikarantina saung alim. Coba imana kudu sempot ku matador. Ah, piraku sia mah disebut ku matador kos pareha mah wae. Main aja ke jarak ya bisa ke depan corona aja si Samsul. Aduh bahaya guys, jangan jadi soal alim Aing ge tadi gue jadi Samsul di bawah kata Pak bahaya wa gue mah. serba ini salaman. Aduh kacau ya boleh deh yang PRT ayeuna ka dieu. Aing kudu disamper dong, aduh bahaya. Anjir, ieu geuning anu ku ODP teh namahan jadi 2. Ieu tah aing ngapur katepaan. Aduh non maksud udah teh nyebut kitu ka aing ya tolol di ngaboheng di teang ka imahna. Euy nya bagong tengil ka aing buat benang ku ODP. Dek, bahaya sih teh. Aduh, naon ieu teh? Isu priweuh teh bahaya naon? Anjir, nyawa teh mana het? Anu kageunaan virus teh etiuan. Sawae teh kehet. Eta si Ayang, si Wildan, si Ucul. Anjay, naon ieu teh rariweuh, mun hayang dilaporkeun ku aing Pak RT. Naon teh puji sia mah kos medan leupas. Eta ji si Ayang, si Wildan, jeung si Ucul positif corona. Ah sia mah, tong sagawaya nuduh ka batur teh. Pan sagala sesuatu ge kudu aya buktina teh. Geus puguh aya buktina si Ayang jeung si Wildan, Pak Amprok jeung si Ucul sasalaman. Anjay, aing teu salah langsung ngalapor ka Pak RT teh. Cenah mah aing semprot ku matador. Ah sia mah, kos nu edan disemprot ku matador mah modar udah. Aing geus kunaon atuh? Make desinfektan ke. Abo edan. Aduh, ieu golep kudu diberenahkeun heula euy, biji papangi ke di jalan ABG bahaya euy. Ya, jangan tanam hilang kasih teh. Aduh, oh euy, ieu peci kejayaan aing pilih di RT gegara peci ieu aduh, peci kejayaan pakeula ah. Nararaon dak? Biasa kieu keur main game. Ayo we pagawean teh sia mah main game. Tiap hari, tiap isuk, tiap peuting madesu pisan hirup teh. Geser. Aduh. Bahaya bagoy mulai. Kunaon eta teh sing ngarareset kitu? Sinyal eueuhan datang mana. Wah, sok alasan wae kitu nya. Kunaon sih teh yang? Neula aing teh tos neula juri gua we. Henteu kae teh naon coba peran kos jarot kalau pokoknya baperan gitu. Euy sia mah baperan ti leuleut. Teuting mau jamu ku padulo pas babaung sia mah. Eta ni asa beda we ka aing teh kareka ngalalener kitu teu puguh. Duh, masalah mana teh naik kontes teh corona ieu bener. Aduh, ieu mah kudu rada diburukeun euy, si menular ka barudak berbahaya euy aduh. Jika repoku digas KLX kandas. Angkat. Aduh. Kurang ngabas corona teh, daek geus siap ya. Cang sagawaya PRT. Ya setelan teh. Kudu sapeti PRT merek nyemprot mah. Anjay, jadi minta upeti. Kos company wae tinganan. Kelapa, urang nyokot lah mantel Pak setelana. Siap. Iya, PRT. Iya, peralatan perangna meh safety, meh aman kabeh. Naon make mantel pas arep kehujan wae. Ah, tong loba ganeng ieu aja ya. Iya.
pakai. Pak RT pakai. Mau lah ieu mah. Mungkin make ieu. Nyaa make ieu mah euy. Kacamata kesayangan. Ah aing make nu kieu kos aing cukur wae euy. Padahal hujan teu nya. Wah, aing mah tuh ah, pakai ieu mah. Hop. Heula. Helmna tinggalin ke hiji deui. Aduh, coba aing make helm deui ini. Yuk, pakai. Iya, hiji deui saya. Mana? Oh, poho, hiji deui aya helm. Aman. Kemonda. Kami agen CAI. Selalu ngawas diri pada virus corona. Virus berbahaya. Kami agen CAI. Selalu ngawas diri pada virus corona. Virus yang berbahaya. Kami agen CAI. Selalu ngawas diri pada virus corona. Virus yang berbahaya. Nah, iya Pak RT ada tersangka corona mati. Semprot kamu buat deteknya. Semprot Pak RT, semprot hiji-hiji. Semprot gua aing ya. Iya, dan juga gara-gara nama nyaper aing jadi disemprot RT goblok, basuh he aing. Udah dipales eta RT baru. Anu ngabawa hoak eta padahal kan urang teh geus balik di Jakarta oge memeh ka dieu oge ka kampung Lebak Sieuh disemprot heula ku paida di ditu ku setim. Minggu di teangan ieu mah. Aduh ieu mah. Awas rasakeun lah pembahasan aing. Padijek, coba subscribe bro. Jangan lupa like and share and comment anjay.